lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan, lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu ta'ala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah engke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Antak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokoknya lang. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing gitu teh. Ate salat subuh. Kambe bau bentek teh salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung ruku. Mun ngridit kene can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalayah. Ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun
hayangen nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting, baik politik maupun ekonomi. Nah eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos itu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema. Barang di tempat teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan kene. Datang ka imah para ruyeng Isa jupake nonton TV itu di Cikupa teh karita Ambalaya ka unggal kecamatan Kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang teu kaliwat ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna, di deuleu pagaweanna. Tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu orang dek di kanarakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi malam Minggu bae panggil-panggil malam Senin bae panggil di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebeja ka Gusti Allah Gusti panyabdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pan cak Gusti salat abdi salat, pan cak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang husuna mah tuh hampur bae Gusti. Oh. Begitu tah. Oh, cek Gusti jalan coba padahal banget sih ada barang di dalam teh. Oh bener ada herang saya tiga banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamet. Komo nu wauh jasam. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah. Babari wauh ka Allah. Dia cek Kangjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat mimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah
urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wawuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wawuh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wawuh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng na jahe. Lain ridho menang godog dungdungna. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde. Lain orang dia diajak malah teu daekeun dipaksa. Doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wawuhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia urang ye kabeh ye urang ngalahin kadieu sia urang 5.000 bae dicokot deui kembalian tah amo sodako make kembali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka majikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa ka majikan teh. Bebeja ka balanja malu. Nu kamari pan aya kombalina. Kamari iraha kamari. Sia nyokot. Oh, sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana? Beuh ka, geus sabaraha poe eta? Sabaraha poe. Tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Kadenge kata tangga. Masya Allah. Kudunya oke ka balanja tah. Ka balanja dia tah. Balanja dia ka. Beuh lain ye. Masya Allah. Taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tumal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang buka duit beureut ya 10.000 1.000 belajar boga di seperti itu kali 20.000 2.000 sia boga di 100.000 ya belajar 1.000 kali teu naik belajar teu naik guys berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae teu naik takos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik darajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ye urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun darajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun darajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun darajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun darajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun darajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun darajat henteu ka aing cak Allah ye
pakai tatarekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pakai naikeun darajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang abah. Ongkos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu magah. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kuliah, terus kulhu deui. Fatihah deui kuliah, kulhu deui. Fatihah deui kuliah, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca eta Quran eta. Geus bae kulhu bae geus, kulhu bae dieu kulhu, kaluar kulhu, di jero kulhu, peuting kulhu barang bae. Emang bisa na eta doang, eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia sih 100.000 kan urang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini-mini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus bae boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kul 100.000 cenah cak kiai. Pan kiai ge Kangjeng Nabi, Nabi cak ti Gusti. Cenah haram ka neraka, abdi deuk demo. Gusti. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bose mah nundutan, ya lap-lapan lah. Jadi tak bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji, Pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji, Pan. Saya maca naon? Maca kul jasa. Nah, yang maca bae. Engkeuna moal bisa demo ka Gusti. Begitu ka narakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu. Cak sahaya. Cak sahanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sahaya. Ngaji. Di mana ngajina? Cilongok. Tangkeun kiaina. Bener pernah ngutakeun? Bener. Cak sia buka urang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al-ikhlas mi'ata marrah mi'ata alfi marrah bejakeun ataqallahu da. Pan eta cak Kangjeng Nabi. Tapi dipanggil. Bener pencak Gusti. Wah, bener ieu mah tuh. Geus ka surga kan? Cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an. Ah, udah sampura. Ampun. Nikmat luar biasa tuh. Nuhun libatkeun diri urang di pangajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah. Mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep. Mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajadah ngarti nya ka Allah. Pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah. Undangan teh kerek nya mah. Undangan aing beun paruyang cek nya ieu. Duh, ese cek. Tuh nang puyeng teu lain. Undangan teh kudu nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Ieu mah lain, rokok beak ieu. Eueuh deui nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lagi gua, dakwah sih kos kitu. Masya Allah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pangajian. Abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi
jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui, maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jare diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah debentak. Iblis teh dekat masjid, begitu dekat masjid terjadi. Terjadi nyana. Begitu ka masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya teh. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salatnya di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, he salat deui sia. Yang kalem sia ku ari mah. He salat deui tuh, eta mah teh nu hees nu kerek. Beuh asal geus hudang bae bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena SB cuma doh, dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Teu pandang bulu saha jeung saha. Jeung nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hasan. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan ka tuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan, berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nikah di mahril mazkur, ajal, kuring, nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang tuh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Cek Sarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun. Sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga harti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere budi teh teu kaharti naon budi cakna. Bahasa Arab jinganna. Datu diaji kurang cikupa, bahasa ortodok. Bagori mah kaharti. Oh, surabi beulah aya cengkehan. Heeh. Anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung. Eta. Ya cek awe emang sok baeud sarua bae. Aduh. Adena aing ngaji cek awe nya obe kun barang aing sok baeud burung. Tah. Cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nyamurah 10 gramnya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh uga gantina. Bisa.
Ini Sarwiti mun can dibayar moal tukang karek balik ke rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin oh teu tanah cintaku tetap padamu Masyaallah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah nah usaha eta dikersakeun ieu Kiki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh mana kontrakan can kabayar mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor Ciki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin waduh Ciki Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan nah ka 3 bulan Ciki Zaid teh jaka can boga ieu jang mayar mas moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah waduh pan berkelanjutan mana kontrakan can kabayar mana modal beak mana pemajikan yang dibubarkeun pertikahanana tah ieu kumaha ieu Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7 kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae otomatis si Sarwiti teh penasaran sanggeus penasaran kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul azharuha tafsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid jadi laporan berarti nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendu kula ya greget hayang gegiraan diurusan tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usara memboga hukum lagi kudu dihukum ih Sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuali teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula